Maut. Hah? Saha nu maot? Iya. Hah? Urang maot? Saha nu ngapikeun hayam? Maafkan mu. Cobi balurah. Bau. Bau kieu ye. Bau bangsa. Ari si Neng Isma, ceuting kudu nyarita kumaha Neng. Bener. Si Ujang si penang-penang. Tuh, balurah. Bibina si Ajum. Cocok. Cocok. Kanggo naon balurah? Ante. Teh. Ajum bro aja. Merasa pergi bro. Punten, Cek. Ayo itu, gerak beja teh. Cingin Kumaha Palurah? menakan si Ujang tuh. Si Ujang duka satentinggalan dah. Cenah mah aya nu nyulik lain nyulik dah. Nya, leungit. Si Ujang Piraku leungit. ieu teh. Preman. Ieu apal sih preman? Lain orai koneng. Hai, kata Mas Yana. Olah. Heula. Nanti tenangan hayam. Tong didenge ieu mah. Ah, lu bener atuh ieu teh. Juga aya palurah euy si Papi. Ah, bener ieu mah lurah bijaksana. Daek berbaur jeung tatangga euy masyarakat ge dikumpulkeun. Ah, pokoknya dalam artinya aya si Neng cantik oge geuning. Aduh, aya si Papi euy arera aing mah. Bae cambeurkeun lah cobaan ah. Naon ieu teh? Deh. Sarame nih. Iya, Papi teh keur ngumpulkeun warga. Bantuan orang neangan si Ujang leungit. Leungit di mana ieu teh? Kenapa di kebonnya? Di kebon. Kebon. Ku preman dibawa. Preman lagi tatoan, ieu mah. Orang itu udah tahu. Keker cenah. Bari mabok, kalurah. Mabok dia nya. Bahaya pokoknya ulah dingkekeun ya. Pan hayam kieu. Tong didenge. Geus aya nama kieu we, urang nyieun tim pencarian si Ujang. Ih, rame. Ih, aya naonnya? Dibagi sembako gitu. Bukan itu, iya mah. Hei, ih, ngobrol naon? Ada ya. Tadi wae aing mah. Moal jadi pi ka kebon ge si etaan mah. Apa mertua dah mantap, Pak. Pi tong dilayanan. Akan lihat mah gitu, ih, kan calon istri yang tercinta. Ayo urang ka kebon Neng. ah. Udah, ayo. Udah bae, udah eta. Di mana? Ujang. Yang pulang ambung ah. Tah, Ujang. Ujang lagi kamu. Ayo buru. Orang jadi tim SAR lah itu mah. Jangan hayam tanya. Yuk. Ujang. Ujang. Kalurah kemana ini? Kebon. Ayo buru. Daripada neangan si Ujang teh parenting nih orang nyeblak yuk. Gue ngeunah sebebeten bener teh. Iya, nyeblak teh. Itu ayo atuh ayo. Let's go. Geus mana bohong. Carakeun era. Ceurik preman. Tusok kada rawas mual. Pan mual mah kagetan. Preman kagetan. Era ku tato teh. Ayo buru. Ngaganong maneh. Itu lah, dulu di kebun. Iya, teman-teman. Dah.
aya petunjuk teh, Dek. Tapi bau nama kali tupih euy. Itu bau bawang saya tipan saya mah. Tidak halus gue ilmu babauan. Ayam nablah mana itu nya euy. Coba. Terus gaya, ada cek. Oh, jauh ya, tarik pae euy. Ayo kita buru. Jadi bagus ya. Ada jeri. Benar. Harang nih teh. Jangan buru selamat. Selamatkan. Coba itu. Mabuk. Jangan mana Jangan. Ieu, bawa. Jang geus mah jang. Nah, sama yang panggil. Boba. Ih, ieu teh kira naon ieu teh itu. Geus jang mana untung aya urang beak. Lain gitu, kira ieu. Geus bae ku urang beak. Bulu ka itu. Untung main salam. Terus. Kiri. Terus. Kiri. Terus. Menang lauk euy. Oh, tangga. Jadi we orang tuna di dieu. Karena kan orang kalian. Jang. Wah, ini anak kawan gak kasih cengek. Ayo, tali palur. Kayu teh palur iya tak. Nah, saya nama mereka mana? Mana mau nianan ke warga masih cengek? Kejar! Ya, kejar! Udah hirup di tengah lu. Itu dulur ujang. Preman atau pan? Dulur itu dulur ujang. Dulur. Salah sasaran jika nama ieu mah. Itu si Garoma, informasinya sih Kang Bubun cenah preman. Salah jelema. Iya, emang preman cuman kan Ya harus tanggung jawab yeuh. Pae sia kedeung di ieu mah we. Aing mah biasa nama sih malah mun hayang gancang cager kudu bere dahar.